dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pementa sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabahkeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya aya sakusi loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti titik beres. Ieu mah ayo salat 2 rakaat. Ayo minta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui kaluhur. Masyaallah isi minta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor. Turun deui. Hizib ripai tambah deui. Cak masyarakat, "Woi. Sia deu kira eureuna ieu ngadoa." Loba-loba. Leuy babalikan deui horenganan. Kubur teh poek masya Allah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Urang nanya ke malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mana sodakoh naon kipas teh nu di masjid masya Allah bu mun harita kula meureun sodako aset jasa makana aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sia ya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodako kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tak ieu tiis sodako ka fakir miskin tiis. Sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas. Waalaikumsalam hukum sanan sia. Aduh kulan candahar geus 2 poe sanunita tuh. Haji di bloon. Kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia. Cak nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita. Lain deui tah isuk mah datang. Waalaikumsalam. Enon mah cak Haji Pendi teh. Kula lapar di kamar dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe tepuk diri sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nya indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khoer waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-lauk nata tah jeung isuk tah duit nata 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikanna salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodakoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun boro-boro ka batur anakna datang assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu
ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti ulun jaheeuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus sholih amal-amal soleh bakalnya angan urang. Terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin, lampu na adalah yakin. Urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin mah. Nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin karena diatur ku Allah, teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin. Boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos husu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salat teh. Teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakungkang saumur hirup pasti sholat can curang husu oh. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadele tingkah jelema nu sok husu kan kadele ayat wah kabehan geulana sorangan bae na ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun teh nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu kadang-kadang nu bodoh husu model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh husu manya sia teh husu kula pernah ngabuktikeun coba husu tah henteu nyana salatlah digigireun nya taraweh coba bener kadeli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu. Aya tah datang Haji Pen datang. Tadi papa gua aman. Dijauh kene ka mana Pen? Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Perlu naon ceukna. Kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah. Ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelemana teu bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa baca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih mimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak
siapa suka juga aku sorangan atuh dek kumajeng teu kuntina atuh nek sarena ge teu kudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae terus aku mah naik kuda dek kumaha ngimpina atuh tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha teh hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakola, moal aya lain ngaletikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leuletik sakola bae moal wau ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nyana geus waueun ka Allah santri atuh waunya nama sebab nu diajina ge atuh sebab bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri bae leutik mah kagok cenah moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta timimiti fa'ud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwati di pondok pesantren mentak aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ya takwa dah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadija ngadengekeun ngaji bareng ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu bae dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeuleun ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti ndek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur kenteng bareng dibuka luhur kenteng eueuh nanaonan pindah deui ka kenteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pasuka tilu ayatna diturup saji bangun ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun Masya Allah hararanget daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong
mantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeunnya na inget Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideleuk di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkan hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ke Monas kehadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol geus can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ye sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh ieu deui bae tah terjadi nyana tutupkeun deui turun saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng amane bangunan leuleuseun awat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan ceken encan teh emang teu hayang ngapacan laku kumaha mama bae lah disebut teh laku jaya beungetan kula itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solear 12 lazim nu ieu mah ngan buntutan doang ceng sia bener jangan kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar cenah kudu ditanya kawin emang awewe na mana cek ieu lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awewe pake cadar teu kadeuleu punyana dileuk bae si cadar cekeuna nipun teh ieu besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu doang bagus bae make cadar inget gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai ulin ka pasar ka mall atuh maning nyadaran hate di cadaran sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta mun diajak ka mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ka mall tah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ka mamana wow malah ngajakan ka salakina ka sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ge tsunami ya ulah sieun ka tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah temen awewe blon eta kos gitu
hebat memakai cadaran teh, tapi ditanya kurang diajak neng kurang ke pantai, ulah kak pantai mah paranti maksiat. Wah hebat tah eta. Neng kurang balanja ka mall lah, cukup di dinya bae dihareupeun imah, teu kudu ka mall-mall mahal kak. Bener ge urang boga duit mah bade ngabangun majelis kak. Ulah sok dihambur-hambur ka duit mah, urang mah make baju nu 50.000 bae, ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kan geus teu di mall-mall. Tiis takan hate. Geunah kan tuh bang semua aya bae. Suuzon. Karasa kumpa majikan nyana meureun nya. Ya Allah. Tiis kana hatena ya Allah ya Rabbi. Kak, kakak iya bangunna puyangan amat kira kakak keur ngabangun pondok ya ju atupan kurang duit da kakak teh gadoan can ka polester. Masya Allah ai kakak kos boga pemajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual ieu tah jual tah ka tah ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa ieu mah keur salagi teu butuh. Ayo butuh mah ayo jualan, jang naon kula make ieu ayo pondok teh anggeus. Ayo teh jualan geus kabeh ke gantian. Ngeunaheun kadengna tah urang boga pemajikan kos kitu. Ieu mah pondok teh anggeus bat. Haju duit teu boga, ai praktek tah prak. Urang ngomongan pemajikan, ongkorong jual bae heula, can puguh. Kabayar. Guys, ini maning pepegatan. Asana galedeg sing cileger. Tah. Icak mama teh cak mama. Neng ka dieu, datang. Ieu masalah. Dek nanya bae neng. Ieu daek teu ka lalaki. Atuh insyaallah abdi mah deuk nurut bae. Cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu. Aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek kita tegis haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina di teangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nu ku aing dek dipaling teh cekir aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yang aduh masuk ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek nya turup saja nu ku aing diangkat ke ieu cek gini ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna rek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesian nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri
kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih keindahan lebih duaan sabaraha sih kenikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah tanya sia kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bu aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu teu loba omong tanya ka Haji Pendik Haji emang ku nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit aing nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah na ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah tah eta teh jadi cacang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere nah hubud dunya poek lampu nunya anganana sieun ka Allah Masya Allah kan nomor keduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah ih lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teu dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi orang tobat ke Allah haju diterima selesai Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sepenting 70 kali 70 kali itu ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sebarang aja 350 ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran nih ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ieu urang nu sarete eta meureunana ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti sibaran kurang memesare astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi itu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunana ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tak eta kan kos kitu tah mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar nomor katiluna poek teh al-qabru kuburan teh poek teu kumaha poek batu bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tatabang ya Allah ya Rabb anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang dipoles banget 2 jam di hareupeun kaca ge kikian
miti dibersihan aju dipoles aju dihideungan aju beureum aju koneng keluar kos barong menang saya capek jadi kebanggaan isuk pageto asup ke kuburan bukakan tempelkan karena tanah cina ima jenderal tinggal jenderal cina ima kapten tinggal kapten cina ima presiden tinggal presiden tempelkan cina ima kiai komo kiai bebaskan habak tempelkan cina ima pedagang karung mah maningan ge maningan memeh ku malaikat kurang gedrug-gedrugan gitu tempelkan banget Masya Allah karim tesaha tatabanan tek bet korlak ya Allah ya Rabbi bayangkan ku urang renungkan ku urang bakal jasa urang ku harima urang ngahadiran nguburkeun teh batur hadiran batur deui tahlil batur deui ila ruhi anu satu saat ila ruhi Haji Sufendi jawab teu kaji ku wagi bakal hayu renungkeun ku urang bakal urang deuk teu kumaha poekna tuh jasa pira jero kubur mantek cek Sidina Abu Bakar Siddiq nomor katilu poek teh al qabru kubur beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir talqin mait kan nyaharep ngulon nu talqinna nyaharep ngetan nu mantak nyaharep ngetan kan mapatahan abeh pahareup-hareup secara aklina abeh pahareup-hareup nyana nyaharep ngulon urang disiraheunana berarti nyaharep ngetan beres mapatahan doa ai doa mah urang sarua nyaharep ngulon sebab Baitullah na eri kulon abdolna tah kos kitu besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyaharep ngetan maitna ngulon kan keur mapatahan tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakan talqin sakumaha tadi hayundai mulai yamutu biadil khair wa alaikum syingkudit kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi oh pae aing pae aing oh bentar jekel tadi tataba urang bakal seperti itu ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup bahkan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al malakani al muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah, poek kuburan ieu mah nyaritakeun poek, pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana nang cacaang atuh. Tapi horenganan aya bakal nu nyaangan ate wasrajulahu bila ilaha illallah, lampuna nu nyaangan karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia kan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna enggak saya mah nurut ke kiai caang ngan metetet gitu mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt mah haji 5 watt abang haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bagian bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelak berang teh capek luka kantor luka pasar luka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare urang kuda mandi wudu tahajud batur kere urang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta bakal nyaangan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud kang gebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah lobanya loba babaturan rame alamatan mall ditanya kurang ke iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah iya nu iya ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi iya nu iya kasep amat kula haji iya nu iya abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh iya mah saha main serang amat abdi tahajud cek eta teh tanu nyaangan ayeuna teh abdi tahajud inu iya abdi duha ya Allah ayo iya abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang rasanya pengen Aisyah sah jore amat ipan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak ngapan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu ya kalau kasinggung maksudna tuh gitu mah gitu bae heulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual beulikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan anak kos karar itu di jero cak aja pengen depan unu kasepan nanti ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing sholat lagi hayang kalam ku tetangga sih mah tuh ya Allah ya Rabbi terjadi karena rasep teh Masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah
eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia sekieu amal ya Allah ya Rabb renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang masyaallah karim mantak Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya cik masak malaikat man rabbuka sambarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kos tanya tilu kali awas yang untuk bisa jawab man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondo atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondo geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia henteu aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tesambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka man kalimah naon sih sia goblok punya tanya ka aing emang teu nyaho sia dipitaskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nyana nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat ya tuh gempeur ih ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai pepentahan loba jasa teu izin sia galak si Umar mah komo Haji Pendi mah misalnya kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu salat itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar si budak salat mah sakeuneun kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pepentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh dipecat sia ka jeung kumaha ge nyana ge hampir dipecat teh tah eta tah kos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 asok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poe ka sana ieu mah kuburan poe gimana aduh 2 ge hampir hiji 2 ge nah urang geus loba tahajud cakuran sajuz 2 juz mah tah maca sholawat tah zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta
dan kulantaran dititah besi fajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu bae naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya sekusi loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat aya minta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur masyaallah isi minta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia da kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy mah balikan deui horenganan kubur teh poek masyaallah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Kurang nanya ke malaikat isi tiis amat oh iya teh sodakoh mana sodakoh naon kipas teh nu di masjid masyaallah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan atuh panas bari ge loba di kamar kipas ambal aya tak ieu tiis sedekah ke fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Assalamualaikum hukum sanan sia aduh kulan can dahar geus 2 poe sanu nitah tuh jadi babloon kuku batur lapar sanu nitah tek galedeg cia caknya nang aing kadinya lain ditulungan sanunita ai deui tah isuk mah datang waalaikumsalam enon mah cek Haji Pendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh buktina sia lapar kos gitu makana digawe pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khoer waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-laukna tah jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah satyana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakan tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masyaallah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena kabantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodakoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis masyaallah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheeh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi
Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan orang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleungan ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampu na adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salatna teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can corang husu sakungkang saumur hirup pasti sholat dan corang husu oh. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadele tingkah jelema nu sok husu kan kadele ayat wah kabehan geulana sorangan bae geulana ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun teh nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu kadang-kadang nu bodoh husu model mantap almarhum abah pernah mapag hiji jelema di papag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh husu manya sia teh husu kula pernah ngabuktikeun coba husu tante nyana salatlah digigireunnya taraweh coba bener kadeli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu aya tah datang haji pen dia datang tadi papa gua aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka ieu mah di jalan bae di jambe geus perlu naon sakeuna kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun munyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceuri asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceuri kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekena kangjeng Nabi isi ka kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi kapanggih jeung kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok aja ngaku sorangan atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh neuk sarena ge teu kudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae
terus aku mah naik kuda tapi kumaha ngimpina tuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, popoek lu 5 cacaang nageh 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hiji na jang gambaran renunganana urang ge bakal maot. Setelah maut ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti, tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu kobrahu berarti kan anu caang jabal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kasarita puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae biar tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu kecuali cek haji pede lamun aju dibere duit atuh lain deui mun geus dibere duit banyana mah atuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus dibere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wauh ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wauh ka Allah komo lamun ngadahar nu sambarangan mantap dideuleu ku mata hati heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempang ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.